Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng leleson, wilujeng istirahat. Dinten ayeuna urang podcastnya, urang ngobrol ngopi dinu judulna mah ngopi ngobrol perkara ilmu atanapi iman. Nah, di dia terus disarengan sareng mengowan Andi ule sareng Mang Beben anu ngagaduhan ieu tempat sesepuh merenya pokoloteun di lemur. abi mah yang bade naros kieu mang maksudnya kamari sok cek cenah kan kamari teh acara di Mangwan di dieu teh Nu 40 hiji. Oh nya. Pan salaresna mah 40 hiji tapi raraosan mas siga anu bener-bener malam puncak anu 40 cenah mah eta teh. Nah, ya mun cek Mang apakah malam 40 eta teh kena dina kamari di Mangawan di dieu atanapi dihandap di Negasari gitu. Rasa ieu mah nya mulai berenya. Nah, kira-kira ieu mah. Dari nyimak mah nya teu pulah kitunya hanya sababaraha tempat kan gitu di adedinya memangnya teu pul di awawan karenanya begitulah kehidupan meureun abdi masihkeun dunia kehidupan kebutuhan kan nyimak anu di ditu we teh dunia gitu eta keneh biasa gitu masih keneh butuh cuan lah anu di si adedi we di si adedi Allah abi teh apa eta mah anu ka sebat teh mah teh 27 alhamdulillah tadi hadiran teh ku asyarifnya teh tadi abi teh kan nya abi mah kadinya cuman terus sampai ka beres karena kan barangkali oh iya wis kan geus malam gitu gogoda we lah cek abi eta luar biasa teh nya suur oke gini anu dongkap gitu nya orang dia gitu orang luar gitu kan jadi kumaha meureunnya sementara mah aya jelema teh anu butuh ku ilmu tapi ngarasa gengsi ngarasa gengsina jadi ngarasa gengsi karena pendirian sorangan ngarasa anu bener sorangan nu bahayana mah bahwa jadi mengklaim bahasana tadinya da ieu mah teu cocok lah anu gitu. asa bener sorangan anu kata ieu makanya udah orang teh apalah eta urusan makanya gitu dengan ningali antusias anu bisa si adedi di waktu kabeha betul ade sakitu banyak antusiasna bisa reng-rengan di sagigireun tireng-rengan Barokatuh Mustofa ternyata di warga masyarakat antusias eta tehnya alhamdulillah tingali memang di luar oke aya atuh asbak teh modal wae keur ngobrol ya asal diangkat dan disangka ngobrol jeung asbak itu tah keur menyimak eta anu hayang seuri mah ieu keur urang kampung mah ya hayang seuri serius apa serius entong dosa kejadian anu informasi maleman tanggal ka 40 hiji ye judulna ka 40 hiji ternyata kan teh kan abi teh jadi ieu judulna teh ye eta teh malam teu salah mah poe Jumaah nya poe Jumaah eta pokona mah sekitar waktuna salat Jumaah teh ya ka masjid bebarengan jeung Mang Wawan teh tah maju RW teh ngobrol tah sugana obrolanna henteu jadi diam 1000 bahasa we bahasa namanya eta teh pas hari Jumat ya berarti pas saacan jadwal keluar merenya can aya apa abdi ge asup di jadwal diasupkeun ngantara kitu da abdi ngarumasakeun diri pan ari abdi mah teu aktifnya padahal kan teu aktif ge nya tenang ya cuma menyimak naongan lah walaupun ulah tulisan gitu nya gitu nya tah tangan mulang Jumat teh kabar di Kale Yoki ngaharewos Mang Ben teh bari ngarek kieu tah nyata kala cangkeng geus kan da sieun kieu mah sieun rempak meureun hari berapa parasiten nu ngomongkeun nanti paling aya keneh aya di mana yang di abdi aya daya naon teh can aya acara di abdi nah ada jawa teh aya nya can kaluar jadwal lagi lah gitu nya ari abdi teh aya carita nama eta teh ka 40 hiji dari abdi mah teu ngitung kalantaran tidak mengikuti secara utuh lah adanya beda apal meureun mah kamu anu solaku naon mun masalah mah di grup teh
leluguna grup lah kitanya nu nyepeng boga grup nyieun grup berenang itu teu apal ya teh nyimak ditinggali jalah cahaya dong bener-bener bae jadi murukana teh dadakan meureun nya tak kitu pada merencana teuing meureun mawawan teh ngarasa sieun kasoro urang dieu dina kejo gitu dina heueuh sieun cibuhan urang dieu gitu teuing aya acara mung dibantuan da geuning anggar ari kitu nama empona kudu dibantuan nya dibantuan ari da geuning eta masangkeun naon terpal mah cenah betot mah mana go parasit nggak dibantuan ya mau bisa ku sorangan gara ieu awina ti saha teh can dibikeun teh diantar anggar lah hayang terpalna itu diampihkeun can dicokot hayangnya ho antepkeun lampuna aya jadi dinu pas patiji eta teh mang teh menemukan sebuah keanehan teh ya mang aya nu aneh aya di samping heula keanehan sikap Mang Wawan selaku pribumi eta heula eta aneh na mimitinya sebelum kejadian teh pan aya anu aneh heula nah ieu sikapna kieu ternyata gitu ya Mang Wawan mah selalu ingin memberikan surprise. Wah, eta. Jadi eta keajaiban Mang Wawan luar biasa. Teu di mana-mana. Luar binasana eta. Binasa mah atuh teh aya. Luar biasa. Tapi akhirna jadi anu tidak ada jug tiba-tiba ada dan terjadi eta teh. Kelebihan dan kekurangan teh eta. Mang Wawan nya cerita teh pasang-pasang gitu nya tinggalkeun deui ternyata sore tanu aneh deui magrib. RW ngajentul di dia mah poek kan. Kayak lampu baranang eta kali tinggalantung poek. Paroek keneh magrib eta teh nya. Jadi merasa mengeluh, main teh tah hayang deh teh keun teu kumaha kitu mun lampunya. Tadi uji ternyata nya potong dulu. Kopi lah. Cakep ya. Ieu tingalikeun. Keur ngajeng-jeng. Ya siap nya urang ningali nu ngecap hui ya siap. Tuh jadi pohon deui kana istiqomah. Tah ceritana teh diuji we geuna teh jelema hareus mah mawen aya lampu aya cenah kedua kan. Eta saya teh ini acara tah sebelumnya banyak sebenarnya cerita-cerita yang tidak boleh diungkapkan karena itu menyangkut pribadi dan wiwirang Mang Wawan. Jadi anu bersifat ngawiwirang ka jeung sensitif lah gitu. Sensitif. Entong ulah merasa aya beungeutang kena kan gitu. Nah, terjadi ya sampai ka Isa kumpul-kumpul sampai ka pasang bok hiji oge gitu alhamdulillah pasang-pasang beres disiapkeun bersama rekan-rekan dan mereng-rengan alhamdulillah ketika sampai terjadi acara sukses keudang meureun jelema nya aya we meureunnya RW da meureun ngabejaan mereka ngaben saurang-urang masa gulutuk-gulutuk ngabejaan geuningan loba masih disebut-sebut ibarat urang nyebutkeun hiji belum tarasi masih disebut-sebut da bakal kaameu bau urang gitu walau urang belum asin sok sebutkan tutupan aku seeng daya serah-serah anger di mana ya belum asin seeng dengan panggil eta Mang Wawan seperti itu ingin menyembunyikan sesuatu ternyata geuning kaangse eta Mang Wawan teh kan meureun kieu meureunnya niat nama meh mau alim ngareuweuhkeun orang lembur gitu tah tapi da empronana tapi kahoyong bagjakeun nu aya di lembur gitu tah gitu sigana mah gitu. Jadi geus ieu mah dia mah geus karakter we sifat tabiat jeung karakter Mang Wawan seperti kitu gitu. Juru lama mau ngacirikeun ngaripukeun batur ini bantuan batur tapi da injina mah yang dibantuan. Nyaho eta mah nyaho. Pasti aya rasa gengsi. Gengsi dina hati ditarik kan gengsi. Gitu. Eta Mang Wawan. Tapi alhamdulillah antusias masyarakat akhirnya nya saubara kegiatan kan muncul lah gitu nya rasa tertarik dengan kegiatan. Waktu sata acan non Maulid Arba'in meureunnya. Pan kamari anu di dieu mah eta Maulid sigana tungtung puncak meureunnya. Tah pas saatos aya non
abuya di dia geuning. Pas eta mah naon teh Mang maksudna? Eta mah naon teh? pindah Haram. Syukuran pinala mau haram sebelum pindah Haram. Iya. Eta kumaha antusias warga di dieu gitu Mang. wow Ku gara-gara Mang Wawan ngayakeun acara syukuran Muharram Al Haram di dieu teh aya dampak amit-amitnya dampak goreng. Dampakna kangge masyarakat di dieu kumaha itu? jadi terlepas projem kontra etamanya Aya wae kayak namanya. namanya pada dasarnya siapapun yang pro siapapun yang kontra jadi jangan memisahkan baikan air jeung minyak sok lah bersatu dan tetap berenang naon da tujuanna mah angga ngamuliakeun kangjeng Nabi ningkatkeun keimanan jadi cokotna mah nu sinu alusna we da eueuh ustad ti anu ti tengah bangsat ustad ti anu ti tengah garong ustad ti anu teh mabok eueuh kabeh iki kita ibadah tak urang cokot ni ibadahna we adapun tata cara ibadah suutak setik perbedaan teh urang cokot jadi ilmu gitu nya supaya urang lebih berpikir naon si A make resep kena kopi hitam jeroan ilmu ku urang oh ternyata kopi hitam minimal lah urang teh meningkatkan daya tahan tubuh jeung tunuh ka jantung ternyata teresepkeun kana kopi susu teh sega ieu Tomewa kan resep kopi susu sabab naon lamun kopi hideung batak silangan kopi susu teh sangan nah make di dahar nu silangan keur ieu teh silangan nya alhamdulillah sabaraha halus antusias nama nyangkeun lah urang mau pokokna manu kontra jangan saling membenci jukun saling mendukung kegiatan Jadi kan saur abuya ge kapungkur ku dinamiana ieu majelis teh kan meh tong di hiji tempat wae nya nyamah gitu nya wasiat ka Mang teh berbagi barokah teh nya otak nya cenah di mana weh cenah ayakeun mah di mana weh tong ningali non pribadi si saha-sahanya Mang nya jadi merenang kieu merenang anu wasana kasih makna tina obrolan mah waktu aboya ka dieu mah nya aduh berada teh jadi penyebaran barokah teh ulah di hiji tempat merenang ai barokah teh manfaatnya gitu dina ilmunya tadi kata urang mempelajari ilmu ieu aya manfaat dina kahirupan kenapa tidak dipelajari selama itu baik nya kenapa barokah nah urang penyebaran barokah tanaga urang ulah cicing di lemur wae dimanfaatkeun anak sok atuh tepat lamun teh mah urang bisa manfaat di lemur panenyoan manfaatkeun tanaga urang teh nya ilmu urang teh cenah ieu hayang Mang Ani boga keahlian di dieu urang sinan panon hayang dimanfaatkeun di Giri Sadayu heuh manfaatkeun sugan atuh katarima manfaatna kapake manfaatna gede guna manfaatna keur urang Giri Sadayu urang Banjaran manfaati panenyo urang panenyoan manfaati mana di saperti kitu meureunna urang teh urang monoton we oh sia teh pinter ceuk sa urang panenyoan terus urang gitu ngabelab we kieu ulah jadi saling bermanfaat berbagi manfaat barokah ngalah naon hiji barokah keluarga nambernya lamun di dieu tuh barokah ke keluargana barokah jeung keur lemurna naon atuh enteng da kitu dieu mah nya salah kahadean ulah lalawa jadi ku non ku ngalihna Mang Wawan ka dieu teh nyenak berkah meureunnya aya keluarga dieu mah nya nya aya alhamdulillah meureunnan kieu aya batur ngopi tapi da itu salah basa di Neglasari mau di Giri Sedayu gitu nya kan abi nyaksen pami di Neglasari mah abi orang ditu Mang Wawan pas ngalih ka mana teh sardihna teh nya dan saya luar biasa lengitan batur ngopi jeung leungiteun setan hiji jadi abdi meureunanya kieu Kang Pinnya awan awe Ani kan abdi ngaharian teh di awan di daerah situ deket-deketna nu jauh mah kan teh sanggup teh bisa peuting ari abdi mah urang sikan tukang kuli banyak jadi ketika aya kegiatan teh minimal lah urang bisa silaturahmi eta lah contohna we awan di dieu da lamun awan di Giri Sadayu abdi mawa jeung si Ande jeung Kang Upin jeung Kang nek ieu ya Kang Adi ieu we heula anu aya nya can abdi jeung Badeden jeung Panono jeung ABCD lah gitu dari jeung eta mah jeung sa si komandan masih abdi geus anggap sejauh-jauh hari di ditu apa di minimal eta gitu abdi geus bisa silaturahmi jeung
adapun nomorna cuma ada si eta mah anu atau ditinggali anu nah tah ditinggali kebersamaan seperti kieu nah di jangan mah da geuningan naon disanggap anu ka batur we wungkul si anu mah anu ai sorangan bisa teh ruang riung seperti kieu nah ngari macam isuk mah urang mabok dari itu da di ruang urang bisa ngopi bebarengan berbagi ilmu naon deui atuh berbagi rezeki Jadi gunana Ngopi. itu gunana ah ngopi teh balik ka cenah. deui hiji deui aya Ben cenah tadi. Bang Beben gunana ngopi teh berkah Berkah. biasa dayana. gratis ongko Gratis. Geus gratis mah raos. ya jadi siapa silaturahmi geningan alhamdulillahnya abdi bisa ujung Mang Wawan ujung itu ternyata hikmahna gede di Mang Wawan pindah kali gede ningali kebiasaan teh lamun siga eta apa siga naon siga kalong Mang Wawan siga kalong Nah, jika kalau itu penting layang anjing bobo itu pan siga kalong ai wing mah ti anjing we kasonten jedana teh kue burit mana siang di geber wengi di geber kadang-kadang gue jam sama aja kan anjing iya teteh Pak Lain tadi teh sangat dangu tadi teh. wah aku mau nih Anu cuk mau bentek ini. Ibaratkeun naon catang naon tadi teh. Batung Mang Wawan cerita tadi teh nya. kumaha tadi teh. Jadi kieu aya Mang Wawan mah di pandangan abdi mah lamun cek bahasa urang lembur mah geulis gunung Geus gunung. geulis gunung Aya gunung geulis. tika Peribahasa ya katanya. tika jauh kantong hejo lemo gitu Mang Wawan tika deket menaon pagawe teh ngopi we Jadi meureun anu cek nu teh apa mah kalau ngopi Nah. ay, ngopi padahal di balik eta teh kan dinu ngopi. dina ngopi teh aya naon luar biasa. aya luar biasa na biasa eta luar biasa na jadi maksudna ki hade gelis gunung teh nya ketika ku aya geus apa lain makan atau mangwe enjing urang ngopi atau bali liwetan siap atau mangwe urang ngopi teh atau diulang taradata dan naon enjing kabujang teh kita can gua bobo siang abdi teh heureuh maena angkat jadi antara tepung tak eta bawa teh gimana teh jadi si kanunya wah di mangga resep anu deker abdi mah rugi datar aya jalan eta eta geus di gunung teh Nah, gitu. Gelis gunung. mun aya nonton ka Mang Wawan abdi mah tara abdi mah Korea kieu aya tamu abdi mah jadi keur abdi mah berkahna yang berkah aya Mang Wawan ayana tamu ka Mang Wawan karena saya bang Harusnya. data ya tahu mah saya teu nyamperkeun ge rendang Berarti Mang Wawan teh janten sababnya. sabab bisa sabab Harusnya. ngumpulna duluran silaturahminya Jangan kaset Oh, Jadi kan gelis gunung. Gelis gunung. Nah, catat Gelis gunung. jadi gunung mah lemah aja di jerona apa aya catang haur catang tangkal awi tangkal kai mimiti tangkal jati pinus tek bengek teh kuhan teh kan aya di asal ka jerona mah gitu seperti kieu datang ka dieu aya nu hese leumpang datang ka dieu nu nyeri kokod datang ka nyeri sirah keluhan demi keluhan arah Aya. berarti nah itu Mang Wawan anu ternyata di jerona gitu weh geuningan tindik narang kali teh apa lah ngana cara bejana sok jebak cabak sok jebak cabak Ancet kitanya. sigana Gitu. nah eta teh abdi sok yang bertanya sok dipikir-pikirnya nah eta teh ilmu teh tina hasil tina Salawat. maulid kamai arbain kering akhirna aya keberkahan lain ada bisa ieu cek Mang Oto emang Ato teh mah naon geus bikiran teh hasilna di eta Rokatul Mustafa teh naon bisa naon Usaha. bisa hitut jeung bisa hirai bisa hitut jeung naon tapi ai bab almarhum ampun abdi emut nu bab almarhum abdi moal moal dikedah tah sigah abdi meureunna wawuhna jeung awawan teh di Rokatul Mustafa jeung kuriungan kita alhamdulillah bisa ngopi gratis jeung udud gratis eta unggul Tidak nyamang kata. nya aya Aya wae udah gratis. aya nu kopi 3 tahun rokok anu
dua rasa, tilu rasa, opat Tilu rasa. rasa, empat rasa. Allah. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah ku berkah nariungan Oh. ngopi. Alhamdulillah. Oke mah kan kapoyeuna mah meureun seueur kenehnya jalan carita urang teh wah panjang keneh. Oh, panjang. Selama urang di paparian umur mah Tah eta. jeung sugan we atuh urang ponok umur aya generasi urang. Kudu nuluykeun. Eta. Da urang mah ponok leungeun mah meureun generasi urang nu panjang mah leungeun. Mungkin turun urang mah hiji, dua, anu tilu, anu opat. Urang mah hiji, Pak. Moal urang tumpur era mah teu turunan nya. Tah eta pangpana mudah-mudahan cing aya generasi. Amin eta Tuh. sungguh. Kita ingat jeung mangka bayan mah nya. Atuh. Tadi kirangna utami da ieu. Ya, si Dalam utama kasipuhan. kasipuhan kapuhan ajaran. Gitu ya. Berbeda ternyata luar biasanya. Luar biasa Jadi alhamdulillah. pami dibandingkeun jeung ajengan mah meureun. Abdi mah luar biasa. kantos kalebet kena tingkatan ajelengan anu ka sekian lah. Upama di kumanya di piramid mah ka hiji, kadua, katilu dikerucutkeun deui. Tah abdi mah ajelengan kanu sabarigina gitu. Kalebet kana golongan ajelengan abdi teh. Nya aya ajelengan ku hayam, aya ka ajelengan ku kucing, kan dibu pakai kucing di ajelengan teh. Alhamdulillah. Kayak kan kayak aya kaping sebelah teh mah nya. Oh, kaping Dua tilu. tujuhnya. Tilu hiji. Di dinya tadi Tilu bilangnya hiji kan aya di dieu. Herman. 24 Majalengka gini. Tuh, alhamdulillah. Anu mah kahayang ku abdi teh tanya. Kaping 24 cenah aya touring deui marhaba ka Majalengka. Hari itu di Tembang Agus namanya. Dan mengalihkan mau. Pamit teh mah bade ngiring nya persiapkeun motor sareng biaya mah da nyarira-nyarira nya. Di Barokatu mah teu aya. Naon namina teh? Miharap gitu miharap di Batur teh aya. Daya subsidi ya. Nah, teh subsidi jadi dengan keringat dan kerja keras sendiri teh bener gitu. Tah mata eta merenang kirimnya awal nang ani naon jawabna abdi kalangi dua kanu jauh. Itu udah modal. Padahal pan kemah rokok mah gratis aya. Oh, aku gratis nu di iwah nganggur. Jadi abdi mah hamburan teu bisa dinakeun jauh. Jadi lamun seperti Cenah teh aya mangule teh bade naros na anu naon di kapungkur enek kana enek katanya naon mulai teh unek mah atuh geul we unek saurna teh kangge kapayuna kangge majelis mangga mulai Iya, Mang. Jadi posisi tentang riwah teh orang teh kumaha ieu teh. Gitunya orang teh kaditu kadieu salawatan segala rupi gitu kan. Pengajian. Ya tak mang kacedanana mah. Kumaha cik. Ya Nah, kitu di mana teh urang teh? tadi urang teh nya aduh amun disidik-sidik mah. Oh kabejakeun we barakal Mustofa taloba nu ngulem. Gitu. Muni sabari eta teh rasa atoh aya, rasa era aya. herana kumaha tah Aya erana teh nah urang daek sholawatan daek ngaji teh kana diulem we. Aya di imah sorangan tarang ayakeun. Cing abdi rek nanya aya ka ustad aya daek ngaji kana diulem atawa karena ngajina. Gitu kan. Ieu mah rasa abdi lain nya merasa ustad. Urang sok kekituan loba nu ngulem. Gitu. Nah ieu teh ya daek sholawatan, daek ngaji kana aya nu ngulem. Ayo eueuh mah wawan teh nya ngopi we kos kieu. Kitu era teh. Eta mangeuteun rasa di diri urang hayang bareunang teh. Rasa beunang kitu ge rasa minder. Alhamdulillah keneh. Mata abdi naroskeun ka saha cing Pak Ustad abdi teh era. Nah era kumaha? Lu teh bal ka Mustofa teh kabejakeun we ngelehkeun ajengan gede nu ngulem. Wah gitu. Wah, Gitu. Gitu. Wah, ieu mah cenah ngelehkeun ajengan gede cenah jadwal mun mepeng gitu. Sebalik mepeng eta teh. Nah, urang teh daek sholawatan, daek tawasulan kana aya nu ngulem. Dewa nu lemah. Oh, nu ngulem mah nya ngopi aja. Aduh, hapunten gitu. Tah eta teh jadi hayang kabuka teh. Aduh, kumaha ieu teh gitu-gitu. Ieu riungan teh gitu-gitu. Terus mode kieu Kang Andi nya. Mode rek naraos kanu disebut rajin. Hampura urang mah da atuda. Nya. Anu teu rajin da atuda. Aya anu rajin, aya atudaan.
sarua eta teh nu rajin teh nyuluan kitu atuda. Jadi aya nu rajin kade urang si aya atudaan. Urang mah rajin atuda, rajin aya atudaan gitu Kang Beben. nya Anu henteu ge atuda. Gitu-gitu di urang-urang teh mata hayang naroskeun ieu 40 arba'in teh. Bareunang naon ieu 40 teh gitu urang. Cing maneh teh ni embung tepi ka bolong. Hayang naros, hayang ngariung jeung kabeh teh kitu. Tapi ka naroskeun tepi ka abi ngeutek dina hate leutik. Nah naonan maneh tepi ka 40 na. Tapi ka teu bolong cenah maneh teh. Kita naun teh iluan. Disebut hayang barokah. Saacan 40 oge da barokah mah geus mareunang. Salah kene kitu nya mangnya. Ku silaturahmi barokah meunang. Ku ngopi barokah mah aya gitu. Ku panggih sasalaman barokah aya. Jadi teh naon ieu teh kan 40 nama disebut patokan angka nya kudu 40 nya aya nu kajadian-kajadian 40. Oh, naon nu beunangkeun teh. Tapi kan naroskeun ka ditu ka dieu Kang Andi. Kalau dia mau naroskeun teh naon age 40. Duh nu beunangna mah aya ka 40 teh eueuh di judul teh istiqomah. Berarti eta Jadi nu beunangna mah istiqomah kitu hayang ka 40 na. Istiqomah. satu kata baru Ya, penting nu penting aduh eta istiqomah. Cing urang teh geus 40 teh kumaha ka istiqomah. Jadi lain patokan eueuh nu ngulam ya geus 40 teh. Taraja aya nu ngulam tah cing beunang ka istiqomahan eta teh kanu aya satu sekali aya eta istiqomah. Aya nu miteun jadwal kumaha ieu batur nu ngulem ku kitu we heula. Duh ieu batur kumaha ieu geus persiapan urang kumaha da hapunten. Abi merek naranya nah aya acara di alurang di sorangan we di wawan. Geumpeur dengan teu daratang teh. Aya urang aya reng-rengan bisa ngarasakeun kanu batur nu ngulem. Wawan anjing atuh can datang keneh jam 8 teh. Ya Pak Ustad Andi can datang keneh. Wawan. Ieu kabayang di batur. Tah jadi anu beunang rasa marapaan keliling gitu kan nu dirasakeun abi aya 40 na gitu-gitu. Duh. Da lain masalahku hadir. Matak ayeuna masalah hadir. Jadi urang mah prinsipna ampura dinu segala hal bidang merhatikeun eueuh mah capek. Kakak beda yang ngomong merhatikeun eueuh capek hate. Erek gotong royong, erek bantuan naon geus datang di hate leutik eueuh si anu gering jadi kabawa gering abi kabawa gering aduh si itu mah eueuh tapi ngagawean apa asal lebar asal lebar teh ai kitu-kitu ya mah jika bawaan mana mayong ari aduh mode kieu abi kunaon abi maraban tara ujak-ajak kamu memben ka adedi tepi kana naroskeun kieu Pak samper abdi hiji mangsa disamper samper ieu mah dongeng we heula tarojo mangga we mohon abdi mah moal oh nya siap atuh abdi nuju ka dieu tah yes mohon bade ka ditu nya siap bade teu disamper ku abdi teh aing ngaos jeung ngiluan ngaji ulah kana wawan da ayeuna mun ngaji ka wawan ngiluan warban keliling atau kangen naon da ayeuna bisi kapunten ayeuna saalus-alusna punten sadaya badas ngarendakeun abuya. Ayeuna abuya, mun abuya eueuh aya mana kareureuh ngaji. Eta teh jadi oh kan ayeuna ulah karna ayeuna jeung sok gerak mode kieu. Taraja